Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkan nami abdi Supaniptu Nabila di kelas 1047. Di dia abdi rek ngawawancara indung abdi nu namina Wiwit Widiawati. Abdi di dia ngawawancara tentang pencegahan wabah corona. Bu, ayeuna teh kan keur aya virus corona. Naon wae pencegahan supados terkena virus corona teh? Physical distancing yang kudu ku ayeuna ku pemerintah dicanangkan pakai masker, pakai hand sanitizer. Kumaha urang kudu make hand sanitizer jeung masker eta? Iraha waktosna nganggo barang eta teh. Soalnya virus teh teu mati ku sabun, ku cai, dipakai hand sanitizer, walaupun keluar kudu pakai masker. Itu sementara pencegahan harus kita jalani. Ari isolasi teh kumaha? Naha urang kudu diisolasi? Soalnya lamun teu diisolasi, penyebaran virus itu semakin meluas, semakin loba etana. Jadi sementara kita harus diisolasi. Pemerintah eta terus ngawajibkeun sebagian sebagian daerah itu PSBB. Jadi lockdown masing-masing daerah. Nah, di mana urang kudu diisolasi teh? Di rumah masing-masing. Sementara ya kita diisolasi di rumah masing-masing, jaga jarak, tekenging kumpul-kumpul, tekenging keluar rumah. Pokoknya Kumaha jantena lamun urang isolasi? virus itu semakin menyebar. Mungkin jadi KB kena semua, kena KB. Pokoknya di rumah aja. Tuh. Kira-kira saha wae anu kudu isolasi? Ya semuanya, semua warga Indonesia. Soalnya ayeuna di negara-negara lain juga sama, udah diisolasi, nggak boleh kemana-mana. Kondisi ini semakin parah, semakin hari semakin parah. Harus di rumah, kudu di imah. Geus eta sementara ieu pencegahannya karena obatna. Nah, sakitu wae wawancarana. Hapunten bila aya kasalahan. Tur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.